lamun jalma keur puasa tuluy we gelo maka puasana batal sanajan gelo nama sakedeung ya. Ari sadetik mada moal kapangih gelo jeung henteu nanya atuh samenit atawa kumaha we kitu nya. Ngan di dieu teh aya gelo aya sakalor. Ari gelo mah teu nyambung meureunyangan teu nyambungna lain teu nyambung kurang dadanguan nya da eta mah nyambung keneh. Sanajan antara nu nanya jeung nu ngajawab teu nyambung eta oge ngan mun ditanya nyambung keneh kamana mang cager cenah tah eta nyambung berarti ngobrol ngan obrolanana teu nyambung eta mah teu batal puasana. Ieu mah lamun teh mah gelo nu gelo mah kumaha cirina teh nya sok aya we cirina nya hese ngobrol keunana da beda ieu antara nu cager jeung nu gelo. Ngan ari sakalor kumaha tah sakalor ayan kumaha ayan teh tah kitu we nya can pernah ningali kewang di pilarian ya. Video nu sakalor sapertikeun kumaha tah janten aya perbentenan lamun gelo mah sanajan sakedeung batal puasana teh ti isuk-isuk nepi ka burit nepi ka satengah genep cagernya. Ari pas ka magribnakeun gelo 5 menit batal puasana. Maksad batal teh wajib dikodoan. Beda jeung sakalor wala yugma alaihi kullal yaumi. Ari sakalor mah diitung ngabatalkeun kana puasa teh lamun meakeun kana sakabehna poe. Kakarage imsak nya rek subuh kan wajibna puasa mati subuh nya nganjang jaga-jaga urang masuk ti imsak. Geus imsak nah, jaga-jaga eta mah nya da wajib puasa mati subuh. Ngan lamun teh mah di urang eueuh imsak bisi kalabasan pas nginum pas adan batal atuh mantak sok dipasihan sepeleng atawa jarak 10 menit nya namina imsak nya. Eta mah teori supaya urang teh pas asup adan subuh urang geus teu ngadahar naon-naon geus henteu nyokelan ceuhil da geus imsak teh geus jaga-jaga urangna oge nya. Lamun ayeuna di pas mah di subuh nya engke urang bisi masih keneh nyokelan ceuhil masih keneh nyedotan urut kopi dina kuntul liang gituan nya kan amis tah bisi kitu mantak dipasihan jarak 10 menit nya. Dina buktos nama masing tos imsak urang nginum urang dahar ge nya henteu batal ya. Dan mimiti puasa mah ti subuh ti waktu subuh. Ngan ai kabudak mah geus imsak supaya naon? Supaya terbiasa jaga-jaga henteu jabrah. Ari nu geus kolot mah da apal masih geus imsak dina toa teh di masjid. Lebar ieu comroh hiji deui dahar we lumayan 10 menit deui nya. Ngan sakira-kira geus 5 menit deui mah urang teh kudu geus henteu kukumaha nya. Teu kukumaha. Bersih geus gosok gigi sagala. Ta ari ayan mah atawa sakalor lamun henteu meakeun kana sakabeh poe maksudna ti subuh nepi ka magrib ayan tah sakalor ti subuh nepi ka magrib teh maka puasana batal. Ngan lamun ngalaman cager sanajan sakedeung ti subuh ayan we pas lohor cager 10 menit tuluy ayan deui nepi ka magrib eta mah puasana sah nya. Hese nyontoanana da eueuh nu aya lagi nya jarang-jarang gitu. Sawan ai sawan teh kumaha? Sapasane teh aing ning aing manggar mawar.
ayan sawan sakalor eta mah lamun meakeun kana sakabehna poe batal ngan lamun ngalaman cager sanajan sakedeung ceuk kasarna mah sanajan sadetik tapi da moal kapanggih nyari ngan sadetik mah cagerna eta mah teu batal tegesna mah teu kudu dikodoan. Eta pangbatalan puasa teh nomor terakhir dina ieu kitab mah gelo edan sakalor ayan sawan ngan bentena teh ari gelo atawa edan mah sanajan sakedeung ngabatalkeun ari sawan ayan sakalor mah lamun teu minuhan kana sakabehna poe mah teu ngabatalkeun sanajan ti beurang cageurna sakedeung atawa pas adan subuh mah cageurnya ngantas salat subuh aya nepi ka magrib maka sah puasana sabab ngalaman naon ngalaman cager keur salat subuh tah kitu bentena nya dibere nginum cenah karunya atuh batal dibere nginum nya sok tara tegaan ya urang mah tah beres pangbatalan puasa tadi dia bahasana palau toroa al igma'u ala so'imin nudhiro fa in istagroko jabi an-nahari fala yasihu saumuhu wa illa in afaqa lahdatan minan nahari soha anu name tos dicarioskeun maksudna mah. Teras masalah salajengna nyaeta waktu-waktu anu diharamkeun puasa sanajan rajin resep puasa teh urang mah resep jiga resepna kana ulin nya kana puasa teh ulah dina ieu poe mah mana wae poe-poe anu diharamkeun puasa teh di dieu bahasana wala yasihu saumul idain nu kahiji teu sah jeung doraka puasa dina poe lebaran 2 hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal puasa teu sah puasana jeung doraka deui nya keur loba dahareun kalah puasa ulah urang mah mu ngadaharna naon tinggal ulah puasanya letak curug sakali nya atawa naon nginum saregot mah supaya urang teh henteu puasa jeung deui ari puasa mah da kudu niat ku teu niat oge berarti urang teu dianggap puasa nya aya kitu nu hayang puasa tanggal 1 Syawal di urang mah moalnya pugu geus ngadodoho tanggal 1 Syawal bolu diingkeun jang tanggal 1 Syawal kiripik cau diingkeun jang tanggal 1 Syawal batur meureun iman nu rajin nya haram tah bisi aya nu hayang puasa tanggal 1 Syawal